Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat sinaran salam pengirat pujian kalimantan surakeun agung Nabi urang sararea Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng kasadayana kulawargi para sahabatna sareng para pengikutna anu manut kana ajaran anjeunna anu mandan urang ge kabul urang sareng keselamatan amin ya rabbal alamin. Sarajeng nyiap simkuring matur nuwun ka para wargi serta para tamu sadaya mobil khusus ka para kiai para ustad anu parantos anu nyaos kanggo hadiran undangan kieu kanggo maparin doa restu kana lahiran pun anak. Mudah-mudahan ku berkah dua di para wargi sadayana mobil khusus para kiai simkuring sakula wargi biasa dipaparin keselamatan sareng kesejahteraan hirup. Oke, mudah-mudahan anak-anak anu geus dilahirkeun dijadikeun anak sing soleh soleha anu berbakti ka ibu bapana berguna kanggo bangsa dan negara. Tina kesempatan nuhunkeun disaksen ku para wargi sadayana dina nu nongre dilahirkeun di paparin Tuhan sebagai limpahan rasa syukur sungkuring ka Allah Subhanahu wa taala anu mana parantos maparin karunia-Na ka urang sadayana para wargi sadayana diulang ku sungkuring ka dieu. Kalau sakadar tuang leupeut kadarna salajeng upami aya kekirangan bom anu digunakan panampi penyambutan atau hidangan sungkuring karena di siang punten anu kasungkuring para wargi sadayana sekali deui mugi urang sadayana kalabat jalmi anu syukur ka Allah Subhanahu wa taala tina sanis nikmat sareng karunia. Mubina cakep sakitu we. Mukabi hatur wal afu mikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.